bapakku almarhum abah ulah nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu didinya aya masjid, aya bangunan cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung. Gus Dur ge ngeunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu nya keur meujeuhna dipojokeun Islam teu dibere angin. Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya tepat tuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan itu can diratan terus kos kitu ulah dianggap, tapi ketika geus urang ge rada culak cil. Nah itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantap. Amerika kajian teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus ku aki-aki geus ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki geura parare belum sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang ke teh rahasiana supaya menang. Moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kanu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta atuh teh samarang Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini tak jeleba-jeleba nu sekarang mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana. Lamun ketika jelema neuk ngareli ngaringung kabeh cek di Samaun ulah bingung ye di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran kula mah buta kana naon di bere batu doang batu ngareli nu buta menyekelan batu kadenge Belanda dudu murti sembalu dibaca bismillahirrahmanirrahim timpahkeun cekur eta nu buta bae bisa ngajebur komo anu bentak merenang orang ngadenge kos itu harus tak perang teh asa deuk menang wae ji atuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas nah nu mantap keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon teh urang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten
lain di Indonesia baik, di Belanda, di Amerika terkenal orang Ciomas. Emang kumaha gitu. Lantarannya nama nyin golok lain make nanaon make leungeun. Dibelem besi. Sagesa dibelem hurung bareng dipaut. Orang Belanda ngelegeun we waduh cek kieu. Berapa kos kieu nyin golok tadi kitu kan dipaut, diemple-emple. Urang Belanda gede, waduh, udah lain lawanan cek ini. Lain aku kos gitu eta, golok Ciomas teh lawan make trang-trang tong, tamaueun naon make leungeun dipaut set. Beres, tancepkeun ka hulu orai tani. Ceuk. Kenakeun pindah keurahna ka dinya. Beres kuasaan 7 mulut kaburu paeh kanu kuasana. Ieu golok Ciomas emang kumaha. Pake teu kudu dikenakeun asal katoel tak. Geus ngerenyed sakabeh awak. Tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung kedung. Eta kumaha emang nyen keris gitu, emang nyen keris kumaha make? Asugeun, ploy-ploy. Eta nyen keris teh kos. Eta teh dipake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu. Nah, nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ka Indonesia. Aya keneh eueuh tah nu kos karitu teh. Satungtung aya keneh moal ka aing merangan Indonesia moal. Nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya keneh aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta. Asana ieu cakena ieu. Ya Allah, boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga. Tenang. Bahkan di Indonesia mah diperkirakan di Batur geus dardirdur moal waka diserang. Moal waka di Indonesia ya lain lalaga. Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus, bahkan ke Thailand, ke Malaysia. Indonesia memual waka. Terakhir sieun lain talagaan sieun cal model Gus Dur emang teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu di buktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho teu ka jero kampung eta di Amerika aya satu kampung dedinya disebutkan anu aya diselidik bener nah eta lah bingungeun nya ka jelema-jelema model kos kitu tah mangga cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang mana seberebutna mau mana tuh kayak Gus Pur. Wata gimana cerita natu di negara orang kerdianto acak-acakan kia emang gue ingatkan itu aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang kerbaik kan bayar diantar ada kamana siala lempanganan ada kuman siala ditol mah tetap ditol kerbaik guru hara seutak seti kalau masalah tetap nunyekelan Indonesia lain jelema sambaran. Wow lain itu burung Garuda tengke mah hiber. Tunggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit. Boga sejarah Bung Karno teh Bung Karno mah kurang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jelema keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Jaini mata almarhum nyaho nya mah disebut mau Bung Karno jadi mau bae
ketika ke Lampung Bung Karno asu ke Lampung nah hiji jadi gajah nonton sing ada itu bahasa gajah Bung Karno mati tempat tapakna loba jasa unggal provinsi aya tempat tapak Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imana kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang buat tinggi lu ngaji di dia orang jadi takut negara Indonesia kos gitu aneh tenang kalem orang mau orang baik ngaji urusan negara ya keur barodo wari memang ieu bang negarawan teh keur barodo ngenkeun bae ante engke ge aya muncul lu urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyetel negara Indonesia teh wari masih kene kuliah lagi nyana 3 universitas 7 universitas jelema na nyana-nyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah Masya Allah oke ulah bingung ulah bimbang batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aya nu ngaping negara teh tenang lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid aya bangunan cenah didinya kapangi jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh nyangan teluh tama ke Pelabuhan Ratu namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu suruh Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu aya naon di Pelabuhan Ratu mentak ke loba orang Amerika nu datang kadinya foto di shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu pararuti nu wararideung beunang punyana je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebledeh aya CNN Amerika Bebek tinggal berani nabe presiden ngegetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak ki beres jadi ngusir nada geus teu kudu make demo-demo nunggu RI 1 tenang kalau di kos kitu mah cenah itu harus bingungan negara bingungan diri sorangan geus datang ka mana ieu tahajudna datang ke mana